Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami abdi Yuli Septiani ti kelas 10 IPS 2. Abdi di dieu bade ngadongeng anu judulna Sasakala Sang Kuryang Gunung Tangkuban Perahu. Dina hiji mangsa kacaritakeun aya sahiji budak awewe putri raja di Jawa Barat anu ngaranna Dayang Sumbi. Dayang Sumbi miboga anak hiji lalaki anu kasep nyaeta Sang Kuryang. Sang Kuryang karesepna ngaburu sasatuan di jero lohor. Sang Kuryang dibaturan ku hiji anjing anu ngaranna Tumang. Anjing eta teh titisan ti dewa anu mangrupakeun bapana Sang Kuryang. Dina hiji poe Sang Kuryang jeung Tumang ngindit ka hiji leuweung. Si Tumang bungul nuturkeun ka hayang Sang Kuryang. Akhirna si Tumang diusir ka jero hutan ku Sang Kuryang. Saenggeus Sang Kuryang balik deui ka istana, Sang Kuryang nyaritakeun kajadian eta ka induna nyaeta Dayang Sumbi. Ngadengi carita eta, Dayang Sumbi kacida anakna teu sadar manehna nakal sirah si Sang Kuryang make sangu-sangu anu keur dicekelna nepi ka aya uripna. Sang Kuryang ngambek terus manehna indit ngumbara ninggalkeun karajaanna. Saenggeus kajadian eta, Dayang Sumbi kanu geus dilakukeun ku manehna ka anakna. Saenggeus kajadian eta, Dayang Sumbi terus ngadoa jeung tapa ka dewa. Tah dina hiji mangsa dewa-dewa mere hadiah ka Dayang Sumbi. Nyaeta rupa anu abad ngora jeung kageulisan anu abadi. Geus lila pisan Sang Kuryang indit, akhirna Sang Kuryang mutuskeun balik deui ka istana. Saenggeus nepi ka istana, Sang Kuryang ningali karajaan eta teh geus beda pisan. Di dinya oge Sang Kuryang ningali aya hiji awewe anu kacida geulisna nu teu lain padahal indungna sorangan. Ningali tina kageulisanana, akhirna Sang Kuryang berjalanana. Sabarikeun oge Sang Kuryang teh sosok lalaki anu kasih nu matak nyieun Dayang Sumbi resepkeun ka pamuda eta teh. Dina hiji poe caritana Sang Kuryang rek minta izin, rek indit ngaburu ka leuweung. Sang Kuryang minta Dayang Sumbi pangarapikeun tali anu ditalian dina sirahna. Dayang Sumbi reungos ningali aya urut barut dina sirah Sang Kuryang anu erek jadi calon suamina eta. Urut barut eta teh persis pisan kos anakna anu baheula indit ngarantau. Dayang Sumbi merhatikeun terus, dipikir-pikir beungeutna oge mirip pisan jeung anakna anu ngarantau baheula. Dayang Sumbi mulai curiga. Akhirna Dayang Sumbi niat rek ngabatalkeun perkawinan eta teh. Dayang Sumbi ngajukeun 2 syarat, nyaeta syarat kahiji, Dayang Sumbi hayang pamuda eta teh ngabedung Cai Citarum. Syarat kadua, Dayang Sumbi hayang hiji sampan parahu anu gede pikeun mulai ngangerahkeun makhluk-makhluk gaib pikeun ngabantuan ngawujudkeun 2 syarat eta. Dayang Sumbi mulai ningali lalaunan pagawean Sang Kuryang anu sabenerna hampir beres dilakukeun. Dina waktu eta keneh Dayang Sumbi oge mulai marempahkeun pasukanana pikeun ngabentangkeun lawang sutra anu warna beureum di sabelah kota timur seolah-olah epos panon poe nu karak bijil. Sang Kuryang terus ningali warna beureum eta jeung ngira-ngira panon poe geus mulai bijil. Sang Kuryang akhirna teu jadi neruskeun pagaweanana. Sang Kuryang akhirna ngambek lantaran teu bisa ngabulkeun 2 syarat eta. Make kakuatanana, akhirna Sang Kuryang ngabobol bandungan anu geus dijieuna. Teu lila banjir gede jeung sampan parahu anu dijieuna. Sampan parahu eta ngalayang jeung ragab dina hiji gunung nu ayeuna disebut Gunung Tangkuban Perahu. Mung sakitu wae anu kusan hatur, haturkeun deui haya kalekatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.